terus nah bet mau ngaburalik melong atuh. Hai, assalamualaikum guys, kumaha rehat. Oke besti, ieu teh neraskeun video kelanjutan kamari. Ini asa kuraos, ieu calik dina mobil teh. Meni asa normal besti, sampean ngunyar, calik pangpayuna. Raraosan teh meni asa calik dina VIP besti. Besti kieu we abi mah calikna teh rerendengan sareng si kembar, sareng Rena alias si Mami. Masya Allah ieu teh bari sakedap deui teh bakal berpisah sareng si Mami. Geuning lumayan lelah oge besti, perjalanan ka Bekasi. Kan anu upami di pasian ereng-erengan. Alhamdulillah ieu mah cuacana teh karerasan upami di pasian ereng-erengan mah besti bakalan ripuh nya kitu lah besti. Oke besti ieu teh kalarasan ieu teh entos aya di Bekasi. Kalarasan ieu teh nuju macet karena aya kereta api ngalangkung. Atuh hari aya kereta api teh barudak teh meuni resep sigana teh nya besti. Iraha panginten ninggal kereta api. Tapi ieu teh anu ngaraleh-leh aya, anu jararagjag aya. Teh si bunda oge menikot ka ngaleh-leh. Halo guys. Alhamdulillah besti, setelah sekian jam di perjalanan akhirnya nyampe oge besti. Kakak Kelvin oge atuh siap-siap. Masya Allah kakak meni asa teu sangki kakak teh bade kanu tebih. Mugi kakak sehat selalu di Jepangna, mugi sing ageng milikna, sing pada mikanya kakak. Alhamdulillah gaduh wargi teh nyararaah. Tuh si Mami oge siap-siap bade ngamplok. Tah ieu mamahna kakak Kelvin teh Lina, teteh Abi anu pangcantikna. Itu dari si bunda kalau ngaleos ka ditu soalna teh cenah awas aya kamera. Tuh besti ieu teh masih kena persiapan. Pin. Ieu. Ieu hapunten nya bibinya cing berhasil pokona mah doa ti bibi terbaik loh. Nya 3 tahun deui ketemu lagi. Tah kitu. Satacana angka tetong hila popotoan heula kangge kenang-kenangan. Beres popotoan mah lanjut we ayeuna mah ngajajabkeun kakak Kelvin ka asrama. Tapi da ieu teh tiasa lebet anu ngajajab. Meskipun teu tiasa lebet ka asrama, minimal tiasa ngajajab dugi ka gerbang ge atos alhamdulillah besti. Masya Allah meni asa terharu ninggal pelepasan berhubung kakana atos lebet ayeuna mah urang jalan-jalan heula besti. Belum juga kah kau menyadarinya, akulah yang pantas untuk kau cintai. Terus nah bet mau ngaburalik melong atuh. Nya kitu lah besti abi bade jalan-jalan heula. Bye bye.